Teu mama rungokna kula duwe dongeng suwiji dongeng sarkawi. Hayu urang ngumpul di teras, bapa bade macakeun dongeng tina buku. Caritana lucu, matak seuri. Ceritane sarkawi duwe anak koro. Teu nyaho barang ngeunah. Dina lalampahan mulang ka Indonesia, saurang pastor jeung saurang haji diuk ngarendeng dina pesawa. Pas keur dahar beurang, duanana meunang jatah sewang-sewangan. Pak Haji kabita ningali dahareun pastor, terus nanya, "Pastor, eta daging nu beureum teh daging naon?" "Oh, ieu mah daging babi. Rasana teh nikmat pisan," tembal pastor. "Aduh, upami dina agama abdi mah daging eta teh haram didahar," ceuk Pak Haji. "Ah, Pak Haji mah teu nyaho barang ngeunah," ceuk pastor bari seuri. Pas pesawat badarat, Pak Haji dipapak ku pamajikanana nu geulis. Ningali pastor eueuh nu mapag, Pak Haji nanya, "Pastor, naha pamajikan teh teu sumping mapag?" "Wah, ari dina agama abdi mah pastor teh dilarang boga pamajikan," tembal pastor. "Aduh dasar pastor, sarua bae teu nyaho barang ngeunah," ceuk Pak Haji nembalan. Sabanari wis mati, ya wis mati bae. Sekieu mah mangkenen bae mama arep birabi maneh.